Aduh, panas euy. Cuaca teh meuni kieu. Can ngarit itu. Buru-buru ngarit tuh mah can dibere dahar ya. Duh. Angkat lah. Ngarit. Urang. Iya ngarit udah. Wah, iya. Kanan, kenaon? Apa? Ngarit bah, jangan domah bah, aduh. Domah di badotan. Bahaya mabuk, mabuk. Paeh domana. Hah? Paeh domana be badotan. Bahaya paeh gedang si Apud lah. Mas Apud ke mana? Cara rape urang. Satu diuk tadi. Nya cara rape panas kita di isla, ini di isla. Kumaha tuh bah? Aya naon sih? Di buka geroan. Kanan ngarit. Teu eta ngarit. Sideun cuang sih loba pikiran. Bingung sorangan wae anu mengarti si Apud Ka mana si Apud? Teuing di tetangan ka imahna Nyaba sugan? Jika mah nyaba sih. Sarua bakal lieur gitu euy pikiran budak di hijina. Manyalah si kabayan deui da. Nah apa? Abah mah masalahna eta di eta deui. Tadi ge panggil si eta teh. Sonom laksir atuh. Cuma perlu diasongan bedog deui, Bang. Mimikeun da abah ge. Kotor ngali. Ganggu atuh. Ting naon kahayangna eta sing sikura ku abah teh sicarekan si kabayan teh. Burak anger kapok. Da moal kapok-kapok si kabayan Ting anu ngaran cinta buta-buta ting kitu. Tuh da kumaha deui atuh. Yeuh, Kang Anan tadi ningalian tai sapi. Kok keduk ku abah kayaknya. Entong dikeduk oge atuh. Jieuna kana beungeutna si kabayankeun. Entong mending kana seuseum beungeutna. Kai panangan abah kota mah nya wah suwe ku cai atuh. Ieu kitulah kahayang mah si kabayan teh mudah di situ. Heulah didoakeun ku manganan. Si Apudnya cing ayalah mulai rasa kangen Kang Anan. Siap lah. Ya. Balik ke lah. Balik ke lah kemana? Mana? Ya. Baik. Oke, heula atuh. Woi. Tak salaman. Astagfirullahaladzim. Oh. Ya. Kade eta leungeunna ngarit deui tuh kade. Siap ya kali. Nu itu mah piceunna tadi didiukan si Baul. Tadi kahitutan ku abah. Ya. Si abah kita lagi aja. Dia peot di motai gitu si abah mau. Oh, itu di mana ya? Itu lah. Naon coba di kebonnya? Biar ngarit. Jawab ya. Jadi jawab. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum, saya pemberi ngajailan sakabayan, Asep. Yuk. Naon dimaksud ke ngarit urang ya? Naon dieu? Salam beri ngajailan saha kitu. Naon di mana? Yuk, kebon dewek. Terus cap bayam dewek. Terus si lain di arit. Terus nyaraji atuh bayam dewek. Mana sok bersihan tara ieu. Pan arek dek kagak mata ka dia Asep teh arek. Ngabayem. Mang Anan ngebantuan ngarit supaya tare bersih. Nyarah maneh teu ripuk teuing teh. Da meskipun bersih oge teh alus kebon teh teh euy. Ayo mereka ngabayem hungkul. Yang adon di cangan. Urang teh di diterek nernak euy. Urang teh di diterek nernak. Rek nernak urang teh di teh. Ternak naon? Buyur. Orai diternak. Ieu naon dimilu deui ka bapak maneh ka mana bapak mana ya? Bisa pokokna mah. Tong ngarit di dieu. Kela. Itu teh saha? Si Kang Kabayan di pas sareng saha itu teh nya. Oh, penempelakan bayam itu teh. Wah, ini ngarit teh saha itu? Kita aya naon? Mau dinyiteu ge ganggu wae aing mah. Tas kabayan ngajailan wae itu tadi. Terus Kang Asep pengiringan. Hei, kita tadi si Asep mah cici. Ngiringan Asep itu tadi ge. Itu naon masalahna? Mang. Nonton hungkul. Gelis-gelis on-onnya.
Nu gelut arurang aya nu dipisahkeun si Asep. Kang Kabayan maksud itu pamali. Iya. Nyi bayangkeun nya. Kan akang teh melak bayam di dieu. Kan bayam teh dikirimkeun ini ka Nyai nya. Ka si Abah. Are ku cimang anakna don diarit coba. Jadi salahna itu. Diparapkeun ka domba. Atuh ka sana gitu teh. Nganggap Nyai jeung si Abah teh domba. Kurang ngabejaan kita tadi oge man tuan meresan. Kurangan jukut-jukut. Nah, atuh jasa ngagabruk. Anu ngagabruk. Panyurungkeun teh gerak mah. Atos cekap tong ribut wae atunya ranjeun sadayana teh. Emang gara-gara ngarit ya mah Teuing ah. Mana? Tuh ya sok mulai gimana? Naon deui? Sama ka Indi tuh tingalinya tuh. Can pugu ieu urusanana rek kumaha? Atos cekap. Atos tong ribut wae nya. Panas ieu teh. Hayangna kumaha? Siap. Mana cicing wae kunaon sih? Lain miluan ieu misahkeun. Tegara lu teh nya. Atosnya. Asep. Atosnya tangirian. Kan we adepkeun. Ayo. Mana eta? Tukuna naon? Punana naon. Ini cangkeng berat awak teh anjir. Kemana kaburna Kang Kabayan? Jelema teh. Badak-badak jujung ngaleungit. Mas lain atos. Tong ribut wae atuh. Tapi lah gara-gara ngarit ieu mah ya. Pon saha di ieu. Bawang rusak tuh. Nama barubannya. Balah mah beres. Ayo atuh. Ayo. Itu ngulang tipanya tuh nya. Ya atuh mangga. Ayo atuh nuhunnya. Siap jeung urang siap urang tulikeun ngarit siap ah. Ayo atuh. Ngilu. Kada nyi tengah tayar. Ini sok kabeh itu sak. Duh. Sama cicing wae pun kita tadi leman tuan. Aduh, jukut teh eueuhan euy. Aya ieu huy batur euy. Gabret. Mang Dulo. Kemana? Iya, Bah. Mana ya, Mang atuh? Alhamdulillah. Keur ieu teh keur harit. Ngarit naon? Jang naon ngarit naon? Harit jang domah atuh. Mau bawa domba nama? Apa ba? Ieu bahasanya ge. Kumaha baso? Ngarit mah? Mana abah teh? Baso we. Teu jadi atuh. Teu. Kurang teh dibaba teh pun ieu teh. Ulah atuh sok nama jukutna we. We sabari ngala eta, ngaran teh. Ngasih buat yang manuk. Bukan naon? Teod. Hai, hade, mun kitu mah hade. Terus tadi ge abah sih itu panggil jeung kanan ngarit di sarua aja. Harit. Heeh. Oh, tadi urang teh rek ka ditu teh nyaho. Kan ngarit teh kitu ulang. Main teh mikiran naon apa yang kawin. Jadi akan si Apun. Bisa kan nyaba. Aduh, galau mah audi juga ini syaiton roji. Oh, betul lah gitu mah. Oh nya, Dilanjut deui, Bah. siap hati-hati hade. Siap. Non aya jukut mah babat we. Rek tah. Kan ulah itu. Yang ngalayan teh. Nah, ulah ieu mah ngalamna. Oh, iya Bah nya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jukut teh ieu cinta euy. Loba euy eta oge nih naon teh. Cimut. Jadi lagi gitu. Ya. Tadi Mang Anan. Ayeuna Mang Dulo. Oba jukut teh euy. Yo, tahu di sia ih. Yo tadi makanan anu ngarit teh di kebon dewek. Ayeuna amang di pilueun. Ih aing mah beak atuh jukut. Sia mah teh ngarti. Aing teh pan loba do mana? Nyaho teu. Sia mah sutrukeun wae ka hayang mah. Tah sia kitu aja nya. Sia ya nya. Sia teh dosa naon anjing ka mah teh ha? Dosa. Yang apa dosa? Dosa naon? Yo, ngarit jukut teu bebeja tanu kitu teh dosa sareng maok. Teu meunang. Kebon saha? Ih. Kebon saya. Mun we. Goblok emang kebon urang tiba-tiba heula. Ambuan ye. Tadi kan melaku kieu. Kumayit, Abah. Kumayit. Dari Abah. Kotor. Ini. Hai tinggal itu di lidah kebun aing tinggal. Itu nama sia. Berak. Oh, nya pandai kan omonganna teh. Heeh. Masih bisa mantuk itulah. Munggah.
Kemana tuh enak mana? Dik ke dieu. Naik ka luhur. Anjing goblok sih. Mas ya. Ayo ka tuh dulu. Oh hek. Udah ngarit aing. Siapa teh? Kai teh, saya mah ciga nu ngewa ih. Awas ya ku aing dialikeun sia. Bari sana ku aing digadekeun.